Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sasarangan deui sok sanes mung di jemantara ngalangkungan channel Londok Salto. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun hanca dongeng nu katunda dina dinten kamari jejerna nyaetana joro kapaksa dina dinten ayeuna teh bagian anu ka 20 hijina. Mudah-mudahan kayaknya ia acara dongeng Sunda teh sing ngajantankeun panglipur kalbu panggebarahan hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta ngamumulai seni urang seni tradisional Sunda. Mitra seperti yang kolong tingkana waktu semangat orang dilajengan dongeng Sunda teh wilujeng dangukeun wilujeng manco di HP-na sawang-sawangan rung. Para mitra kaum dangu sadayana, Rama anu geus nepi ka kampusna, Tari anu ngarasa guligah nakarana lantaran manehanana bisa bebarengan jeung Rama, lalaki anu disebutna ku hiji wanoja mah nyaetana Dibah. Rama teh disebut Situngi lantaran memang Rama teu pernah ngareret, teu pernah nempo, teu pernah merhatikeun ka mandirina. Rama harita nemu markirkeun motorna. Dibah anu ngajanteng ngaraguan Rama. Tukang sarirea babaturan Rama nyatana anu sok biasa we babarengan jeung Rama. Harita ngadeuketan nyatana Ramdan. Pok Ramdan eta ngomong. Aduh Rama euy. Nah sinarieun bebarengan jeung awewe. Cek Ramdan harita bari ngareret panonna ka Dibah. Maksudna ka Tari. Tari bareng ngadenge Ramdan ngomong kaos kitu harita menelik. Teu tarima jeung kesel we. Kunaon Ramdan make jeung ngomong kaos kitu. Heh Ramdan. Emang kunaon sih kamu teh? Nisan sita ke teuing ting. Cek Ramdan cek Tari harita. Ramdan anu kerung. Nah, kamu tar. Batur teu naon oge. Tari anu neuteub seukeut ka Ramdan. Tapi kitu teh teu katutuluyan. Bisa terusna harita nyampeurkeun ka Rama. Pok harita Rama Tari ngomong ka Rama. Rama? Ya tar? Uhunnya? Sami-sami. Rama? Pulangna kan boleh deunya. Sekali di ayeuna weh. Sebab mobilna kan di bengkel keneh. Kumangke we. Cek Rama harita bari kaleos. Sedengkeun Dibah anu kakara muncung hul kana ojek teh. Ningali Rama harita nu keur ngobrol jeung Tari, hatena teuing kunaon asa panas nakaranan amak nakaranan deui ka Rama pangpangna mah. Anu teu ningali teu naon harita. Kamanehanana teu merhatikeun sama sakali kamanehanana. Has inget manehanana geus mere surat jeung duitna urut penting dahar nasi goreng. Dibah hareudeuna hatena pok ngomong. Sanggeus mayar ka tukang ojek. Si Rama barengan jeung si Tari. Nah geus dicokot duit nu penting teh kitu. Cik reaksina rek kumaha ka aing.
Nah bakal nanya. Dibah anu lempang harita tungkul. Nusa terusna dibah ngareret atrapi ngaliwat ka hareupeun Rama pisan. Rama harita nu hare-hare we ngobrol sugan ngareret saeutik mah ku jero panona atuh henteu da. Dibah kesel didinya teh yang ngajejak we kana bobokong Rama. Tari nu malahan nanya. Dibah. Nyata. Cek Dibah. Kamu cek naik ojek. Motor kamu kemana tuh? Motor buku di bengkel di kamari. Kemarin terki cokot cuman can kaburu. Ayeuna meureun dicokotna. Red harita Dibah ngareret ke belah gegir. Tapi tetela Rama harita geus ngaleos, geus katingali duaan leumpang jeung Ramdan. Dina teh nara Dibah bari neuteub seukeut. Ih, dasar si buyutuk tanaon sih make jeung ngaleos segala rupa. Tengah dengekeun kana omongan aing, dengan dengekeun merhatikeun jan henteu ieu amit-amit najis. Cek Dibah keselna keranan. Tar, kamari ke kantin. Nya kantin yuk. Nya ya tuh. Dibah nu antukna harita init ke kantin. Weni ka mana Weni? Weni meureun da geus ka dieu tadi teh heula. Dijemput ku ka Bogorna tadi teh. Oh. Antukna duanana harita ka kararantin. Weni anu ditinggalian teh memang eueuh lantaran tadi teh ini teuwih teu heula tapi duka can datang duka memang geus ka mana lantaran cenah tadi teh cek Tari dijemput ka Bogorna. Sareng Tari anu memang masih kena jomblo can boga ka Bogoh nya kitu Dibah sarua manehna oge can boga ka Bogoh. Dua-duana sarua geulisna ngapeda Dibah mah anu make kerudung rapi sareng Tari mah memang teu make kerudung. Duanana ararasup ke kantin, kantong can ditimpen di sekolah atrapi di kelas. Anu kebenaran Rama diuk harita di sisi lawang. Nyang hareupan kana meja dibaturan ku Ramdan. Dibah anu ngarasa kesel ka Rama harita rek balas dendam ku cerek ke badugeun tasna harita kana palebasirahna Rama. Si Rama di gini apa si Rama? Cek Dibah harita. Dibah anu kagancangan leumpang nepi ka ngeutari harita cepul lumpat. Ih, aku anak tadi baik mana gancang-gancang teuing. Cek Tari harita. Lapar. Cek Dibah harita bari imutna galenyu. Wis puguh boga tujuan harita ngabadug sirahna Rama. Bener we deket kana Rama harita awakna anu dipurilitkeun pura-pura ngomong ka Tari ceduk harita sirahna anu keur tungkul barang dahar teh harita nepi ka ungut-ungutan lantaran kabadug harita kotongongna Dibah. Dibah dina hatena puas jeung suka na karana ningali Rama anu udah ungut-ungutan. Tapi aneh tas si Rama. Kur tibah ngareret we hungkul, melong tapi henteu ari ngomong mas sugan kumaha gitu nyarekan atau kumaha ieu mah maroraah teh si Rama masih nepego we. Sedengkeun Ramdan harita ningali si Dibah anu leumpang. Dibah. Rog si Dibah harita eureun. Naon Ramdan? Kamu ada leumpang teh menitara ieu. Emang kunaon? Itu na ngageduk kana si Rama. Yang kedua kana si Rama. Saha oge nu keduk cenah si Rama we teh naon? Cek Dibah harita memang nya si Rama tina naon berora hare-hare we barang dahar teu ngadengekeun teh henteu kana omonganana. Dibah makin keuheuh hangat jejeg kana korasi harita nepi kakeun si Rama labuh harita bakat tingku kesel ka si Rama anu teu daekeun ngadenge ka manahanana teu daekeun ngomong itu jeung ieuna. Ih, dasar si Tungi najis na karana teh si Tungi, ampun aing mah. Cek Dibah harita bari ngaleos ngecelngak. Ayo Tari ya. Tari harita lantaran ningali si Rama. Tari murilit we harita. Ayo kemana deh sih? Henteu. Dibah. Dibah kan naik motor si Rama. Dibah teh kadenge teu nemalan harita da manehna ge nyaho. Tadi ngaliwat ka hareupeun irungna si Rama oge melong kan pedah Dibah mah memang nanti Tari mah teh nyahoeun. Rama mah melong kan pedah teu ngomong saeutik oge. Melong ge hungkul ngareret. Sawaktu manehna nangtung harita ngadogan Gojek. Terus kumaha?
teh lah budak teh meni dibawa kabur geura teh kakareket ya ampun aing mah sieun-sieun deui ka si eta. Cek di bar teh seuri nah teh na atoh lantaran tari anu sieuneun ku si Rama dibawa kabur. Kumaha pesanan sih? Bakso ah. Cek tari harita bari panonna ngareretan ka Rama we harita. Rama anu geus ngabeunghai harita anu geus beres barang daharna itu jeung ieuna. Nu saterusna nyarane ngobrol jeung Ramdan. Teuing naon anu diobrolkeun. Sedengkeun di bah manu melongkeun kana beungeutna tari harita nu panonna buburilatan we harita. Ka Rama ningalian tari dina hatena pok ngomong. Si tari jigana bogohan ka si Rama geus pasti sih. Dasar si tungi. Cek si di bah harita inget teh we ka si tungi amak nekaranan. Di bah anu antukna paralsen batagor sok biasa. Di bah kuralang kuriling harita neangan tempat. Di mananya? Cek di bah harita. Nu saterusna di bah red ngareretkan pelebah Rama anu kur duaan nyata jeung Ramdan sedengkeun duaan deui harita kosong bangkuna. Diuk di ditu ah. Tari harita anu nyampeurkeun. Rama ikut duduknya. Cek tari harita. Kek harita diuk. Rama harita kutiba melong we hungku tengah nyakeun tengah teukeun. Sedengkeun di bawah najisna karanan mung ngomong harita nyimpen dahareunana. Nu saterusna gek diuk harita persis gigireun Rama na karanan. Lantaran Ramdan anu keur kaluar tadi mah basa tari kadinya Ramdan masih kena diuk. Ayeuna mah Ramdan anu keur kaluar teh ka toilet teh ka mana. Jadi kesempatan keur dibah diuk dina gigireun Rama. Tari harita melong ka Rama. Rama. Makan yuk. Udah cek Rama geus sakitu. Nu saterusna Rama harita rurat teret ka kenca ka katuhu ningali Ramdan beureun eueuh. Sedengkeun di bah harita nu barang dahar terebak celebak we sugan nawaran ka Rama. Rama harita nu rurat teret teh meratikeun ieu ka dibah leos Rama harita cengkat. Sedengkeun tari harita nu keur ngahuapkeun langsung ngeureunkeun ngahuapkeun. Rama, ka mana? Saya mau udah makan. Ayo udah duluan ya. Cek Rama harita nu saterusna leos Rama. Sedangkeun tari harita nu melohok we asa kesel na karanan tari ningali Rama kawas kitu. Ari di bawah harita congjon we damen mana geus apal adatna kawas kitu. Ngan dina hatena we manehna mah kesel ku kulutuk teh ka si Rama sabab manehanana teh direret teh ditakon ku si Rama cacakan peuting teh heueuh bebarengan ngadar nasi goreng ngan manehanana deui sarua balik teh heula. Di bah harita sanggeus beres daharna. Saterusna di bah mayar leos ngaleos harita keluar. Sanggeus aya di luar di bah harita rurat teret ka kenca ka katuhu katingali Rama nu keur diuk we duaan harita jeung Ramdan dina tatamanan. Di bah sebenarnya hayang nyampeurkeun terus nanya kunaon ari sia kawas kitu. Tapi tetela manehna teu wani lamun kudu ngomong kawas kitu. Antukna di bah neuteub we hungkul nu saterusna di bah ngaleos init asup ka kelas. Waktu beuki nyerelek harita kabeurang. Siswa-siswi geus istirahat. Tekung sirila asup deui da istirahat teh paksina we setengah jam. Asup deui balik jam 1 mahasiswa kabeh geus paburiak. Di bah anu seperti biasa nangtung sisi jalan. Sedengkeun Rama nu kebenaran balik teh heula. Ari tari mah anu memang paneuri balikna teh cenah aya pelajaran kokokulu nanti pelajaran anu lain. Da bubuhan memang teu sanajan sakampus ge teu sakelas. Beda jeung Weni memang sakelas jeung nanti jeung Dibah oge jeung Rama. Ngan ari tari mah beda kelasna. Dibah anu nangtung harita di sisi jalan rurat tereret kakenca ka katuhu encan ieu nya megat atanapi muka aplikasi. Sugan we jeung sugan harpanana tetep Rama daek ngajak ka manehanana. Ngan salahna make jeung di sisi jalan deh.
Tekung serila harita motor kalaluar barudak-barudak siswa sebrut harita narajak. Tekung sida aya motor eureun harita reg eureun. Dibah anu keur ningali HP harita langsung ngalenyap. Pas direret anu tetela geuning anu eureun teh Anwar. Dibah. Sareng yuk. Mau bareng enggak? Cek Anwar harita anu dicampur ke bahasa Sunda sebab Anwar teh memang nya meureun bararisa Sunda we gitu didinya mah. Engke we War. Ieu da geus pesan ojek tanggung. Tuh teu naon ojek mah dibatalkeun we. Di cancel heula. Henteu engke ieu tanggung da geus di jalan soalna mah sagedeung deui bar nya 5 menitan deui. Anwar harita ke rumahnya. Duka tuh tebu sabaraha kitu ka rumah. Nya pulang di kampus we. Mantap ngajak sekalian bareng oge. Bisi eueuh sih soalna saena ayeuna aya acara. Cek tiba harita sebenarnya mandar eueuh acara naon kan pada heueuh we. Sok hoream lem komo dibari disamperin ku lalaki mah. Bakal jadi piomongkeun kongkoh. Manehna oge teu pati resep ka Anwar gitu. Sanajan kasep oge. Ya pokoknya melangkar ka rumah lah. Dibah teu ngomong teu ngaulahkeun teu itu jeung ieuna. Ras inget dibah harita kasih tungi. Boleh sih. Tina naon. Tapi kudu sorean sih. Bisi keluar gara-gara nyokot motor engko. Cek dibah harita. Oh ya siap. Cek Anwar. Nyatu duluan nantinya ai kana ojek mah. Nya. Dibah harita nu ngaleos. Nanti Anwar nu ngaleos diteuteub ku dibah. Dina hatena dibah lain atau disampirkeun Anwar. Tapi sugan jeung sugan we. Lalaki anu aya di sabeuleheun kamar manehanana, kamar kosanana aya reaksi ka dirina. Anwar harita nu ngebut atoh nakarana lantaran dibah ngijinan manehna ka imahna. Sedengkeun dibah sok ngarasa bingung ayeuna sok sinya we Anwar ka imah. Nu saterusna kumaha onam ka jeung manehanana tangtuna. Si Anwar ka imah cenah. Kumanya. Tapi kadang sugan aing ketemuan ku si Tungi. Terus lamun si Tungi hare-hare. Aing anu rugi mun kitu mah. Hanas mah lalaki, masukkeun ngijinan lalaki. Terus si Tungi we reaksi ka aing. Dasar si Tungi kunaon sih? Aing kunaon deui make jeung kesel ka si Tunginya. Cek dibah nanti ke harti manehna kunaon make jeung kesel ka si Tungi. Anu sok pada manda kesel manehna teh tapi lamun bebarengan jeung awe nu lain masuk kadang-kadang hatena ngentab panas nakaranan soalna dirina teu pernah ditanya teu pernah ditakon ku si Tungi dina waktu harita. Sabaraha urang mobil jeung motor harita geus ngaliwatan ka dibah loba nu ngajak boh ka awewe boh ka lalaki dibah alasanana sagedeung deui manehna keur ngaragoan Gojek. Nu sok padahal mah can pesen ieu. Lantaran nungguan sugan jeung sugan harita lalaki nu pikagemeseun teh ngajak ka manehanana sugan jeung sugan hayang ngetes hayang nyaho pedah ningali manehna sorangan. Tekung sirila harita kadenge sora motor nu digaur-gaur di tukang. Dibah harita anu pura-pura teu ningali sabab geus nyaho eta motor teh dina sorana geus apal. Yen eta motor teh motor si Tungi. Tekung sirila motor harita beki deukeut tukangeunana pisan. Deg cek dibah harita hatena deg-degan. Si Tungi nu ngagaurkeun motor harita digigirnana. Reg harita si Tungi eureun. Jerut si Tungi turun, tiba harita ngalenyap hatena pasti cenah. Si Tungi geus pasti bakal ngajak aing. Cek dibah geus gede harapan karanan geus kaleret engke ka mana we dibah teh harita sok pura-pura manehna teh. Sedengkeun si Tungi asup harita ka kios. Mang. Beli rokok sabungkus dah. Buka rokok apa ada? Rokok putih dah. Berapa sebungkus? 36. Ini Mang. Kembalinya. Ya, makasih. Ya.
Nu saterusna harita si Tungi atanapi Rama anu ngecerekeun rokok harita kana korek anu ngagantung di kios. Nu saterusna nyamperkeun deui kana motor. Lempeng we sugan ngareret harita ka Dibah. Dibah harita hatena heneg nekeranan barang ningali si Rama harita nu naik di kana motor nu saterusna diwurungkeun cekes. Aipek teh motorna teh harita kekecekan harita. Ting naon beureunan akina tah naon. Motor teh kunaon ieu teh. Cek Rama harita bari turun kana motor. Si Dibah harita teu kuat yang seuri. Cek Dibah harita bari nutupan bibirna. Ret harita si Rama ngareret. Si Rama kur ngareret hungkul teu ngomong teu naon. Dibah nu teu kuat yang seuri ningali si Rama harita nu saterusna diome-ome ku si Rama sakedeung. Eta motor teh hurung deui. Sacakan geus ngaliuk eta si Rama. Da ngadon init ningalkeun si Dibah sorangan. Si Dibah nu kagejeret sukuna lantaran kesel nekaranan ka si Rama lantaran teu ngajak ka manahanana atuh ngomong-ngomong atuh kumaha. Cek paribasana. Ieu mah leos we init ningalkeun pitempatan bari melenyun udud motor cikeneh nu kamandaran geus hurung. Hanas geus seuri deui si Dibah teh. Atoh ningali motor anu mogok. Dasar dasar Tungi mun isokna naon teh. Ampun aing mah najis teuing. Cek si Dibah ajerat-ajeretan kesel nekaranan. Nu antukna daek teu daek manehna kudu pesen ojek online. Tekung sirila heudeut 3 menit beureut geus datang dari daerah dinya ngetemna. Dibah nu langsung celak we naek kita diantirkeun halit sekalian ka bengkel. Tekung sirila Dibah heudeut setengah jam oge geus nepi harita ka bengkel anu dituju. Dibah sanggeus transaksi mayar urut karusakan sabaraha. Nu antukna dina poe harita Dibah bisa mawa di motor ka imahna. Sanggeus aya di imahna Dibah harita nangtung mancu dina tangtunganana. Neuteub seukeut kana panto deg-degan nah duit anu kumanehna dibikeun ka Rama nah geus ditarima tawancana. Sabrama teu pernah ngomong itu cing ieuna. Nah duit geus diterima geus katingalieun eta mah henteu kitunya. Atawa si Rama rurusuhan wae kitu. Sugan we. Cek Dibah harepanana Rama bisa ngobrol jeung manehna. Sedengkeun Rama anu kakarak datang deh ka imah leuwih ti heula tibatan Dibah. Saterusna Rama harita mukakeun panto. Kolotrak bray harita panto muka. Leo sup harita Rama asup ka jero saterusna panto dikoncikeun deui. Rama sama sakali teu rurat-teret ka kenca ka katuh. Rama nu saterusna diuk heula dina meja nu aya laptopan. Regot nginum harita Rama lantaran ngarasa panas. Rama harita nu mukakeun kulkas. Regot nginum. Sanggeus kitu Rama harita terus ngagoler lantaran karasa awakna asa panas tekaranan. Baju harita dialungkeun ku Rama kana pelebak kursi. Sedengkeun Rama langsung muka HP-na rurat-teret ka kenca ka katuh ieu. Sedengkeun surat anu anger we aya dina deukeut panto di dinya. Geus kaseret-seret harita kedua kali panto nepi kakeun ka pojok eta surat teh. Waktu anu beuki nyerelek Dibah anu kakarak datang anu nangtung di parkiran. Nu saterusna Dibah leumpang harita sajong-jongan nangtung palebah panto. Hayang mana ngetrok pantona si Tungi nu saterusna nanyakeun eta duit teh geus ditarima tawancana urut penting dahar. Tapi manehna teu wani harita kur sakadar ningalikeun we hungkul kana panto. Tekung sirila ngalenggahkeun suku da kagigirnana harita panto teh pagigir-gigir. Dibah oge kolotrak muka jebret panto ditutupkeun ngahaja tarik ku Dibah supaya ngaganggu ka Rama harita. Rama bener we kaganggu harita nu keur tenang harita ngoreja lantaran panto Dibah nu nutupkeunna tarik. Si Dibah eta pasti aduh kunaon si jelema teh. Cek Rama harita kesel ka si Dibah. Nu saterusna si Rama ngorejat muka pantona tapi si Dibah geus eueuh harita asup ka jero kamar. Si Dibah lain asup ke jero kamar teh lain ieu. Nu sabatana mah nyengel dina kaca ningali reaksina si
Rama nah bakal ngelol taman henteu lamun kumanehna diganggu. Barang ningali lol na si Rama harita nu julang cileung ningali kana panto nu manehanana hatena dibah puas nakeranan harita nu saterusna seuri di hatena. Si Rama puasnya keganggu. Cek dibah harita nu saterusna dibah oge harita langsung ngalungkeun tutup panci breng cenah harita kadenge ngagembreng. Si Rama harita nu keur sare ngorejat deui wae eta 2 kali ngagembreng. Aduh si dibah kunaon sih? Si Rama harita nu kesel nakeranan ka si dibah mukakeun dipantau si dibah nu nyengel deui kadua kalina harita ningali Rama atoh deui wae harita si dibah. Saterusna si Rama harita asup deui. Dasar si dibah gep nyokot sapu. Nu saterusna sasapu harita teu mimiti belah ditu ti juru nepi ka kaluar. Barang nepi kana panto si Rama harita kaget barang ningali duit atrapi bareng ningali kertas anu digulukeun. Anu can nyaho di jero aya duit tentang tuna. Ya kertas di saha ieu teh? Saha mere surat ya. Nu saterusna dibuka barang harita dibuka aya tulisan nya eta ti dibah. Dina tulisanna teh dibah harita nu mayar urut nasi goreng peuting sejumlah uang 25.000. Si Rama harita anu ngatayep mukakeun panto. Sedengkeun dibah harita nu nyenghewe dina kaca. Sugan si Rama kaluar deui, bener we si Rama kaluar ngajijinging kertas. Si Rama harita antuk darurat teret kakenca katublus eta duit teh diasupkeun deui kana pelebah hanapeun naon ngaranna teh hanapeun panto. Si dibah barang ningali si Rama nu ngasupkeun deui duit harita amek nakaranan. Ngomong henteu nanaon henteu blus eta duit teh diasupkeun deui. Si Rama harita nu langsung we asup deui ka kamarna pikeun neruskeun deui gogoleranana. Dasar si Rama kunaon sih jelema teh ih mun ngomong atuh kumaha apalagi jeung bulus-bulus kas kitu. Aduh ampun imah. Cek si dibah nu amek nakeranan harita ka si Rama. Sedengkeun si Rama nu neuteub seukeut harita ka luar. Inget-inget kertas cikeneh. Kertas nu peuting. Make jeung mayar sagala pan ku aing geus pangmayarkeun make jeung lain eta dibayar pan. Pada aing teh ngomong beureun. Sabodo Cek Rama harita kesel harita ka si dibah. Nu saterusna reup we si Rama harita sare ieu ngagebrak nepi ka jam 2 mah aya beureunan. Udang sare si Rama langsung we ganti pakaian itu jeung ieuna. Si Rama harita cep nyepeng kana perbah laptop. Lamun geus kana laptop si Rama tara eureun terus we hantem manehna ningalian program-program anu memang kumanehna dipelajari tangtuna. Waktu beuki nyerelek pas sore sabada magrib. Si Rama harita nu kaluar nu biasa we manehna sok neangan dahareun lamun kaluar. Si dibah nu geus apa si Rama pasti kaluar harita manehna geus miheulaan kaluar. Si dibah harita geek diuk harita dina pelebat tangga leutik nu keur aya opat tangga murid arek asup ka kontrakan. Lantaran diluhurkeun sok bisieun aya banjir. Soalna daerah dinya daerah banjir. Dibah harita diuk we na deukeut jalan. Si Rama harita nu kaluar barang ningali dibah nu keur diuk harita bari nyangheuy we sorangan. Si Rama harita anu nangtung lantaran jalanna kahalangan. Nu saterusna si Rama ngalengkahkeun suku lalaunan. Cek permisi. Cek si Rama harita. Si dibah saboga kesempatan maneh nanyakeun si Rama. Kamu rek kemana Rama? Nangan makan. Cek si Rama harita bari langsung ngaleos teu ngarenet teh. Rama. Rek si Rama reun. Tunggu. Si dibah harita aya kesempatan jang ngobrol harita ayeuna aya. Naon? Ieu sate mayar urut peuting. Tadi teh ku sada asupkeun teh kalau dibalikeun deui kunaon? Ya teu naon sih. Eta pegang we ku kamu. Cek si Rama harita. Nu saterusna lihat.
Rama apa? Iya, duitnya. Pegang heula ku kamu. Terus enak kamu rek mana? Ih, di bejannya tadi rek makan dengan makanan. Barengnya. Cek si Diba harita. Rama oge teu loba omong. Cicing we harita si Diba nuturkeun tukangeunana. Palamitra kaum dangu sadayana. Dibah anu antukna harita nuturkeun ka si Rama. Parejeung rada lulumpatan lantaran si Rama leumpangna anu gancang, jeung lengkahna ge sukuna panjang kapanan. Dawakna jangkung badag si Rama. Si Dibah anu ngarasa keselna karana ka si Rama atuh anu antukna harita pok ngomong. Rama, kamu mending kencang-kencang teuing. Dibah harita nu ngomong. Rama anu lempeng we teu nemalan teu ngomong sang meka oge. Ih, Rama, Rag si Rama eureut. Naon sih Dibah? kamu mending kencang-kencang teuing lempang teh. Nya kumaha saya we atuh. Naon mah dia make jeung mimilu ada tadi oge teu ngajakan ieu. Ih, kamu teh, emang kamu rek makan di mana? Yang nasi goreng di nu kamari. Moal teu enak. Cek si Rama harita bari ngaleos deui nyingkah. Si Dibah harita geus meureumkeun menanta geus meureupkeun peureupna we ngakeduk kana palawa pundukna si Rama harita nu ngungkul. Tapi da teu wasa ieu manehna teu wani kudu kitu mah. Kapera kesel we hunggul. Dibah anu antukna harita nuturkeun ka si Rama sanajan rada gagancangan geleumpang. Eueuh mesra-mesrana atawa kumaha rayuan-rayuan we atuh sugan ka manehna kumaha supaya manehna tong capek teuing. Ih, mah waleh we si Rama mah lempeng we. Sigana teh eueuh batur anu nuturkeun ieu sorangan bae ka dirina. Si Dibah harita nu ngacoprak we di jalan harita. Ih, kamu teh kunaon sih pani lempang teh? Rama. Si Dibah harita nu teu bosan-bosan hayu kagerawana ka si Rama. Bekakeun batur-batur oge nu ningali nyangkana teu keur pasea meureunna lalakina punung diudag ku awewena kitu meureunna. Si Dibah harita nu cerilik lumpat harita megatan ka Rama. Rag si Rama harita eureun. Kamu kunaon sih? Hah? Kamu capek mah nya eureun atuh. Samar ka ditu neangeunana. Kamu segitu kan Rama? Emang kumaha? Kamu teh lain ngelindungan ke awewe teh, mendun ka pas kitu. Ngalindungan ka awewe. Emang? Emang kamu kabogo saya? Dibah. Emang kamu daek jadi kabogo saya? Dibah harita bareng dikitukeun harita ngalenyap. Emang kamu bogo ke saya? Cek Dibah harita. Cek Rama harita nu langsung we. Ngepeskeun leungeun. Nandakeun tong loba omong beureunan. Leos di we Rama harita anu ngaleos. Dibah sajongjongan harita ngahulang. Sedengkeun si Rama cikeneh anu ngomong kawas kitu kapikiran we ku si Dibah. Make je nyebutkeun daek jadi kabogoh urang. Nya tangtu daek atuh keur Dibah. Mana si Rama megas kasep lo banu gundag jeung itu jeung ieu na tangtuna we. Moal nolak lamun si Dibah dipi kabogoh ku si Rama. Belengeh si Dibah harita imut tadi rada capek jeung kesel teh aya nu geus kaubaran. Lantaran ngadenge omongan pirana sakecap kawas kitu, duka poho duka naon kan anu jelas si Rama made ngomong kawas kitu ngajadikeun hatena Dibah berbunga-bunga sabada harita. Tirik-tirik atuh harita si Dibah harita lumpat nyusul si Rama anu geus rada jauh saeutik. Leumpang anu memang gancang we ngungkug si Rama mah. Sanggeus nepi ka salah sahiji tempat anu mana eta mangrupakeun soto. Aya tulisanna dinya soto Madura. Dibah harita anu milu eureun. Rama, Ret harita si Rama ngaret. kamu rek makan di dieu? Ya. Emang ketinggalan makan di mana? Nya nanya.
Kamari mah ada dia. Ya nya lah. Saya kan belok naik ke dia. Lain ke toilet. Cek si Rama harita. Dasar meni. Naon sih? Dasar jelema tungi. Cek si Diba harita kunyam-kunyam teu ari ngomong tarik mah. Antara sok sin kadang ku si Rama. Si Rama harita belus we asup. Si Diba oge milu asup harita gek diuk harita si Rama. Si Diba diuk gigireunana si Rama. Ret harita si Rama harita ngareret. Kamu boleh itu anak diukna. Emang kunaon kitu mun deukeut? Cek si Rama, cek si Diba harita. Bari neuteub seukeut. Si Rama nu diteuteub seukeut harapos kitu harita. Ku tiba ngabalieurkeun beungeutna we. Mang. Ngadamel hiji mang. Nu pedes pisan mang. Pakai nasi enggak? Pakai mang. Nu antukna harita eta jalma anu nyieun pok dibawa ke sarua harita porsina sarua pedas cenah bejana. Antukna menyieun porsi 2 porsi harita si Mamang teh. Sama meh dalahar harita disuguhan cai hera atanapi cai teh anu haneut keneh got harita. Si Rama anu ngaregot diba nu nurutan harita got diba oge ngerot. Si Rama harita ngareret nu saterusna si Rama ngaluarkeun rokok lenyun udud ret ke si Diba harita ngaluarkeun naon bingung nu antukna si Diba harita nyawa HP na we harita manehna. Sajongjongan si Diba jeung si Rama eun ngomong harita. Si Diba dina hatena tangtu we meureun norweco ngomong ieu jelema teh bencong teu naonna mah nya marekot kieu-kieu teuing cenah meureun jelema teh tungi kacida pisan. Cacakan dibarengan komo mun teu dibarengan pantesan lamun keur leumpang tara ngareret-ret acan kamanehanan cacakan dibarengan oge si ieu mah kieu kitu. Jadi timbul pertanyaan manehanana tur hayang nanyakeun ka si Tari. Nah sajeroning leumpang jeung si Tari atanapi indit jeung si Tari waktu harita waktu ka kampus. Si Rama pernah ngobrol lawan henteu. Nah sarua kawas kieu kitu hayang nanyakeun teh si Diba. Aneh si Rama teh kunaon sih? Nah terus semen ka awewe urang lalaki deui we. Moal kitu bobogohan jeung si Dani. Ih, amit-amit. Cek si Diba ngaberi gidig. Ret si Rama harita ngareret. Kunaon ngaberi gidig? Kamu teu bobogohan kan jeung si Dani? Cek si Diba harita. Naon? Kamu teu bobogohan jeung si Dani kan? Gila. Bobogohan jeung si Dani. Awe masih loba. Piraku kudu bobogohan jeung si Dami. Buktina kamu teu pernah nanya, teu pernah ngajakan ke kampus, teu pernah itu jeung ieuna. Inditnya indit, ngaliwatnya ngaliwat, teu pernah punten, teu pernah itu jeung ieuna ka kamu ka saya. Hayang dipuntenan. Lain hayangnya kituna kitu sahalusna weh. Emang kamu orang Bandung? Emang saya orang Bandung. Biasana menurut mama aku ya. Menurut mama aku kalau orang Bandung teh sopan-sopan orangna. Emang mama kamu orang Bandung? Katanya sih iya. Kan udah dari dulu tinggal di Tangerang. Antukna harita leah oge. Si Diba dina hatena surah kelantaran manehna bisa ngobrol bercengkrama secara nyambung geuningan diajak ngomong. Alhamdulillah isi tungi teh geuning bisa nyambung ngomongna teh. Duh. Emang kamu beneran orang Bandung? Emang saya orang Bandung. Tapi geuningan beda jeung baturang Bandung teh. Emang kunaon? Itu si Tari kan orang Bandung. Emang si Tari orang Bandung gitu? Emang kamu tuh pernah ngobrol? Iraha saya waktu ngobrol. Kan pernah dibonceng ku kamu. Emang dibonceng kudu ngobrol? Dibah atau diwai sepada harita berarti teu jauh beda antara si Tari jeung manehanana. Anu teu pernah dia ajak ngomong, teu pernah ditemalan, teu pernah itu jeung ieuna. Yes. Berarti si Tari oge sarua. Cek Diba nah hatena. Kunaon surah seuri? Henteu teh surah seuri. Eta surah seuri. Kamu sugan teh bisa ngomong tadi nama. Kembarangan kamu tuh bisa ngomong, kamu paling itu bisa ngomong. Yeh. Saya mah jelas sok ngobrol jeung batur. Saya geus pan sok ngobrol jeung si Dani.
nya maksudna teh teu bisa ngomong ka awewe, bisa na ka lalaki hungkul, malah boga perasaan kamu teh bobogohan jeung si Dani. Soalnya kamu jeung si Dani kan deket nakeranana seperti ya orang yang lagi bercinta. Rama harita ngareret deui ka si Diba, sedengkeun direret harita hare-hare we acuh beri tangah segala rupa ngahaja mancing supaya si Rama harita kesel ka manehna. Saya juga mengira kamu itu nggak suka sama cowok. Si Diba dikitukeun hari langsung ngaret. Emang kenapa? Biasanya kan kalau cewek biasanya hobinya sama cewek juga. Kamu tuh pacarnya si Dani. Kamu juga pacarnya si Pacar siapa? pacarnya si Weni. Si Weni kan sering tidur di rumah kamu seminggu 2 kali. Saya sering ngeliat. Ini kan tidur rungku. Ya bisa aja. Kita kan gak ngeliat kamu ngelakuin apa di dalam sama si Weni. Si Weni kan cantik, kamu juga cantik. Jadi biasanya kalau orang-orang yang sama-sama cantik tuh saling mencintai begitulah pokoknya mah. Iya, saling mencintai gitu. Kamu tuh ya. Cek si Diba harita nyerang. Si Rama harita seurinya kakak. Lantaran ningali paroman si Diba harita merengut nakaranan kesal nakaranan ka si Rama. Dasar si Tungi dasar. Cek si Diba harita ngan teu aya tarik menyebut Tungi nama. Kan si Rama harita cukup puas we lantaran geus bisa malikeun ka si Diba. Anu antukna si Diba nu kalah amak lain maneh nu kalah amak disebut ka boga si Dani. Justru si Diba harita nu jadi amak disebutkeun ka boga si Weni. Diba. Naon? Cek si Diba harita. Kamu jeung si Weni berperan laki apa cowok sih? Cowok apa cewek sih? Emang kamu nyangka? Ya emang nyangka sih. Udah lama sih saya memperhatikan kamu. Kamu tuh gila ya? Ya enggak juga sih. Cuman kalau melihat karakter kamu yang seperti itu, agresif, besar kemungkinan kamu itu pacar si Weni. Ih, dasar si kamu teh kunaon sih? Cek si Diba kakaraket hari tarik nyewit tapi teu tulus nyewit teh. Ku tiba kakaraket teh hungkul hari kesel nakaranan ka si Raka atau ka si Rama. Sedengkeun si Rama ku tiba mesem hari teh ningali paroman si Diba nu kakaraket kesel ka manehanana kitu teh. Ya Mas, ini pedasnya ya. Ya Mas. Hari teh si Raka nu langsung we nyantap sedengkeun si Diba can beres. Kamu seungit hari ku si Diba, ret si Diba ret ningali si Rama. Barang dahar mereka nikmat makanan jika teh. Bisa terusna nyokot kerupuk harita make jeung nangtung segala rupa kana beungeut kana papa beungeutna si Diba sugan punten atau pang nyokotkeun wela minimal kitu da gegeureun si Diba. Ngadongkang we harita sedengkeun kelekna pelebah kana pelebah irungna si Diba. Ngan untungna teh kelekna teh wangi, si Diba gana pikakeun nyeuseup harita kana pelebah kelekna. Nyokot 2 kerupuk harita disimpan kerekek harita genah karana sugan nanya sugan duluan tawa kumaha teh si nama mah. Nyantai we manehna barang dahar. Tenang saja bah. Kitu kalakuanna si Rama. Si Diba ningali kalakuan si Rama kawas kitu ngarasa aneh bin ajaib meureunna dina hatena. Aya lalaki nu model kieu. Cek si Diba harita. Beri gidig si Diba ngaberi gidig ret si Rama ngareret harita. Ngan pelan teu ngomong harita kalak ngawapkeun alas we harita camuil si Rama harita anu ngadar sedengkeun si Diba mah memang encan keneh wae da tadi teh cenah komporna paleh. Si Rama harita anu tinggal saeutik deui sok sieun we si Rama balik deui ti heula cek si Diba teh. Mang, udah belum Mang? Udah sebentar ya. Duh, tadi mati ini kompornya. Cek si Mamang harita. Nu antukna sora harita dibikeun jeung sanguna ka Diba. Diba harita nu ngadahar sang ata alas kegancangan akarana nepikeun kabesekan harita. Nu saterusna si Rama harita nyokot cai dibikeun ka si Diba. Minum. Cek si Rama harita. Si Diba sejongjongan harita neuteub ka si Rama.
teu sangka geuning perhatian geuning aya deukeut mah geuning kitu cek si Diba kakara sakitu oge eta teh manehna teh. Si Diba anu antukna nginum harita beak setengah gelas. Nuhunnya. Si Rama harita disebut nuhun teu ngareret-eret acan jongjon we harita. Si Diba teu ambil pusing harita geus apal ieu kana adatna kawas kitu tapi da anggar aya hate mah jengkel hayang banjur we kitu ku cai soto dina waktu harita. Antukna si Diba oge barang dahar gagancangan ngan pera si Diba mah teu sirikna teu ribuleud sanguna oge. Lantaran sok sieun katinggalin ku si Rama, lamun nempikeun katinggalin ku si Rama bahaya makaring jauh. Waduh, cilaka. Si Rama harita anu geus beres. Si Diba anu setengahna deui harita cilang-cileung we. Pok harita si Diba ngomong. Apa? Naon? Namun tuh ninggalkeun kan jauh ke kumaha mun Diba kumaha. Lah. Emang urusan saya. Ya terserah mau kemana gimana, mau sama cowok-cowok kek. Kamu kan gak suka cowok, jadi tenang aja. Kamu tuh kunaon sih naon temen sok. Cek si Diba harita merengut. Bari dikecelikeun sanok teh harita ditutugeun harita kana pelebah soto. Sedengkeun si Rama mare-hare we pernyun harita udud. Si Rama harita dina hatena mah memang rek ngadagoan si Diba ngan pela teu ngomong we manehna mah. Nusa terusna koreleng si Rama harita ngoreleng. Si Diba anu cingkleung harita langsung we ningali ka si Rama sok sieun ditinggalkeun. Tapi encan mayar hartina tenang keneh we. Nu antukna si Diba lantaran rusuhan teu dibeakeun. Si Rama nu asup deui kunaon teu dibeakeun. Kamu ninggalkeun mending jauh. Terus si Diba harita bari manyun, beakeun. Kamu kan arek init. Sahan rek init. Beakeun. Cek si Rama harita tadi beakeun. Hayo beakeun. Cek si Rama harita. Tapi kamu tong init. Nya. Cek si Rama harita nu gek diuk deui. Si Diba harita nu piringna arek dienggeuskeun tadi dengan kabur ka sampah ku si Rama nu antukna di dahar deui da mana memang lapar keneh kakara satengahna atuh daharna oge. Teu beak. Antukna dahar deui we jongjon. Ngan padahal rada gancang we daharna teh henteu seperti biasana. Kamu tenang daharna. Cek si Rama harita. Ret si Diba harita ngareret. Dina teh leutikna si Diba atoh jeung seuri we lantaran si Rama teh geuning perhatian ka manehna teh nyangka kitu cek pikirna. Si Diba heuleut sababaraha waktu nu antukna harita dahar karekek terakhir harita ka dahar kurupuk. Sanggeus beres si Diba harita langsung nginum. Jadi sabaraha nama? Ngasih saya. Iya kan jeung kamari. Tong dipikiran. Cek si Rama harita. Jadi sabaraha mang? Teu artisna mang. Cek si Rama harita ngosongkeun duit 100.000. Si Mamang harita nu teu loba omong harita langsung ngangsulan. Da geus apa pasti mayar 100.000 teh jang duaan sabab datangna ge duaan. Ayo, rek mulang mang. Nya tuh. Harita si Rama nu langsung ngaloyos pangheulana keluar. Leumpang ngan tiarah teu gagancangan ayeuna mah lantaran teu lapar meureunan. Leumpang bari leungeunna diasupkeun kana celanana harita. Ama, iya nu kamari ku ieu urus nasi goreng. Tong dipikiran, sakuan. Cek si Rama harita. Si Diba teu loba omong deui harita sabab lamun dipaksa-paksa si Rama sok sieun kabur. Jadi sup we diasupkeun harita kana sakuna deui. Si Diba harita ngarasa atoh lantaran tetela si Rama teh geuningan perhatian oge. Buktina tadi bisa melecai beuti jeung ieuna nyodorkeun. Hartina memang sakitu oge manehna perhatian ka dirina. Mung nepi ka batur cilaka eta kumaha lah meureun kitu intina mah. Si Diba harita nu nuturkeun ka si Rama. Ama. Naon? Emang kamu tuh suka ke perempuan? Cek si Diba menanya nanti nu kewas gitu teh. Naon kamu nanya gitu? Nah yang nanya weh. Terus lamun saya suka ke perempuan kamu rek daftar. Si Diba harita ngolohok. Kamu meni pede nakeranan Lain pede, kamu kan nanya gitu. Terus lamun saya suka ke perempuan kamu rek daftar gitu. Emang kamu bogoh ke saya?
Si Diba ditanu malah ditanya kawas gitu mah. Emang lamun bogoh naon? Kita terima. Cek si Diba adeuy harita. Ya pikir-pikir dulu lah. Takutnya naon? cek si Diba ditanu langsung eureun. Hayang ngadenge ketakutan naon? Enggak. Cek si Rama harita beli langsung ngaleos deui. Ih, dasar si naon? henteu. Ek nyebut naon? Ayo, ek nyebut naon? Si ganteng. Pede amat ih, mun sok naon teh batur sahan nyebut ganteng oge. Ya tapi kan dina hate mah nyebut ganteng kan? Henteu ih, teu nyebut ganteng ieu. Cek si Diba harita beli bareng. Lantaran memang nya manehna teh sok dina hatena sok ngomong, "Duh, ganteng nakarana eta lalaki." Mantak hese mempohokeunana. Kamu itu jangan berbohong, karena berbohong itu dosa. Hal yang paling dimurkai Allah teh berbohong. Jadi kalau orang satu kali berbohong akan terus-terusan berbohong. Emang saha nu nyebutkeun kamu ganteng kan henteu teu. Emang kamu dengar saya nyebut ganteng? Dalam mulut sih tetapi dalam hati iya. Emang kamu bisa dengar hati kamu? Kalau dengar sih enggak, tapi kalau ngelihat sifat dari diri kamu saya udah tahu bahwa kamu itu menyukai saya. Terus kalau kamu merasa disukain sama saya, apa kamu mau menerima saya kalau saya suka sama kamu? Ayo. Iya tadi jawaban tadi udah tahu. Jawabannya saya akan pikir-pikir dulu. Karena takutnya Apa? ya itu kan rahasia perusahaan, gak usah dibilangin juga gak apa-apa. Ya tapi kan saya pengen tahu. Ya cari tahu aja. Ke siapa? Ya ke diri kamu sendiri. Apa pantas kamu punya pacar gitu? Emangnya saya ini masih bolon? Masih kelas SD kelas 3 atau SMP kelas 2? Ya enggak juga sih. Tapi kan apa pantas kamu itu punya pacar sama seorang cowok? Oh, jadi kamu dasar kamu tuh nyangka lesbian ya. Ente jangka, cuman apa hubungan kamu sama Weni? Weni itu temen. Temen. Iya. Terus kunaon bahasa eta kamu ngareneng duaan terus meliting harewas kawas gitu naon? Iraha. Bahasa eta di luhur saya kebetulan keur moe. Ih, untuk oge. Cek si Diba harita bari nginget-nginget iraha cenah waktu manehna di luhur. Ras ingat dina waktu peuting-peuting memang bener. Emang kamu suka nyuci sendiri? Ya emang saya nyuci sendiri lah. Emang gak ke laundry? Ngapain ke laundry? Kita kan punya tangan. Si Diba jawab we harita. Tetela ieu budak teh sanajan rupana kawas kieu jeung sigah nu angkuh. Tapi ieu pemuda teh geuningan daek nyeuseun daek kuku rumah meureun kitu cepikina. Mantak teh ka laundry ge berarti nyeuseun sorangan tapi bajuna bararesih. Bajuna katingali mendera rapi. Berarti sok nyuci sok nyetrika sorangan meureun kitu cepikirna Adima. Berarti kamu suka nyuci terus nyetrika? Ya iyalah. Memang gua cowok apaan? Cowok apaan? Emang cowok apaan? Adiba nuantuk nak ngobrol sapanjang jalan harita jeung Rama. Teu karasa harita geus hareupeun di imah. Hadiba meunah nyeluk nakaranan hayang tadi nama hayang jauh nakaranan lempang paduaan terus bari ngobrol. Ari ieu karinggok ge atuh geus nepi di ka imahna teu karasa teh meureun bari ngobrol mah. Geus nepi deui. Emang kunaon kamu ngaranjak? Henteu. Kamu rek terus ka mana? Ya terus sare lah. Piraku deui atuh tos makan sare ngobrol heula. Jeung saha? Ya jeung saya. Yang Diba ngobrol. Emang rek mere naon kamu mun ngobrol jeung kamu? Nyalain merena naon yang nya wajar we atuh da kan urang sakosan. Terus ngobrol teh masalah kan? Boleh juga tapi ide kamu
Emang mau ngobrol di mana? Tuh di ditu. Cek di bahari tak beri nuduhkeun karena pabangkuan anu aya dina handapkeun tangkal balingbing. Ayo. Cek Rama harita bari ngaleos miheulaan asup ka jero gerbang nu saterusna gek dieu pangheulana dina handapkeun tangkal balingbing persis di hareupeun pisan teras. Gek harita si diba oge harita dieu tekung serila gerung-gerung harita sora mobil anu tetela weni anu mobil teh anu dibarengan jeung tari teh weni tetes ngantir tari sebenarnya mah ngan tari mobilna can beres keneh bae hartina isukan oge mah kana mobil meureun kitu maksudna teh barang ret harita ningali si diba anu keur ngobrol jeung Raka si Weni harita Noel kasih tari Tinggali itu si Raka si Rama keur ngobrol jeung si Diba. ret si tari kareret Nya hubungan naonnya? Ya aduh kayak hubungan naon namanya tabawe tanya tuh. cek si Diba harita atarapi cek si Weni harita Erana kerahanan cek si tari harita cara kamu tadi barengnya yang si Ramanya? Nya si tadi bareng tapi ya gitu si Rama mah emang gitu kumaha nya gitu si Rama mah diajak ngobrol tadi terus ngobrol si Rama tuh dari kena malan tarik ngomong itu jeung ieu ih ampun eta masih eta mah kitunya tapi seneng sih ada ampun harita mobil eureun nu saterusna si tari jur turun mobil harita dipunurkeun pikeun asupkeun ka garasi si tari harita nu ditanya ku Diba lantaran ngaliwat ka dinya tadi itu mana heula tari harita ngareret Diba iya buku tos di bengkel tapi mobil can beres isu kan cenah motor kamu nges tadi pas balik di kampus. Oh jadi isu kan karena motor atuh nya insyaallah kamu isu kan jeung Weni nya jeung saha we cek tari harita bari parona ngadila ka Raka anu hare-hare we nyekel HP nya tila atuh nya oh nya sok atuh antukna si tari harita init asup ka kosanana bari ada kesel oge harita ka si Raka nu teu nanya ti mana-manana kalaka si Diba we nu nanya ti itu jeung ieu Aka cek si Diba harita naon kamu emang tuh babu kasih tari cek saha teu wabuh mata kapal ngaranna berarti wabuh nah geuning dia tuh nanya emang kudu ditanya nyantuk itu oge sih hanya geus ayeuna kitu mah tuh teu salah berarti si Diba jempe sabab nanya naon-naon ka si eta asa teu metu kitu maksudna teh antukna si Diba harita pok ngomong deui kamu ira rek pulang Rama rek naon rek milu teu nanyakeun ira rek pulang kamu perasaan ke saya 4 bulan dianya 4 bulan lebih sih hampir 5 bulan emang teh yang pulang terus kamu terkat tinggal pulang sakan deket ke Tangerang tinggal naik angkot di Lebak Bulus oke nepi sama emang kamu sek pulang ya seminggu sekali lah geuning minggu kamari minggu kamari memang teu pulang sih tapi sebelumnya kan pulang oge terus ibu kamu kerja ibu kerja sih bukan kerja ya punya kerjaan di rumah oh di bidang apa jualan maksudnya jualan online dari dulu oh bagus berarti ya begitulah makanya saya bisa kuliah terus bapak kamu
Hmm, papa aku dari aku kecil katanya, dari aku bayi tuh cerai. Cerai. Iya, Terus sampai sekarang kamu belum ketemu sama bapak kamu? belum. Kira-kira bapak kamu di mana? Nggak tahu. Luk hari tadi bang ngeluk. Hatena sok ngadarak sedih batur masuk jeung bapakna itu jeung gimana masa umur teu pernah papanggih jeung nu jadi bapak. Di mana jeung saha bapakna manehna teu apal. Sabab di kartu keluarga oge manehna makur aya anak nu jadi indung we. Sedengkeun ari bapana saha. Terus kakek kamu